Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu utama ayo ulang panjatkeun puji sanarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos mamari nikmat sehat ka urang sadayana sehingga tiasa hadir ieu acara dina raraga Maulid Nabi. Shalawat dan salam mudah-mudahan salawana dicurahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargana, para sahabatna, ulama sareng salaku umat. Nah, amin. Hadirin, alhamdulillah dina tiap taunna urang tiasa ngarayakeun Maulid Nabi. Urang sadayana kan ieu teh penting sangkan urang sadayana emut terus kana sosok anu berjasa ka urang sadayana meskipun teu pernah patepang. Oke. Oh, punten hilap pasta di ake sareng rencangan adik sarangku MC acara ieu anu bakal nyebatkeun nuntuyan acara ti awal dugi ka akhir nyaeta hiji pembuka, 2 awasan ayat suci Al-Qur'an, 3 10 doa, 4 sambutan, 5 penampilan, 6 hiburan qasidah, 7 penutupan. Hadirin, kita ada rangkaian acara ti ayo dugi ka akhir ya acara Maulid Nabi. Ayo urang dugi buka sami-sami di acara kumaos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna nyaeta wasan ayat suci Al-Qur'an Bapak Ustaz Isfal. Mangga waktu sareng tempat udah Al-Qur'an. Atur nuhun ka Ustaz Isfal anu atas lawas dina acara. Mugi-mugi warga sadayana dina pantaungan manten. Amin. Lanjut ke acara kedua ya tangan doa ketua RT sareng Pak RT. Salajengna eta acara penampilan kali anu bade ditampilkeun ku SD Pataruman 4. Salanjutna eta hiburan qasidah anu bade ditampilkeun ku ibu-ibu pengawasan RT 50 RW 4. Para wali sadayana, alhamdulillah sadayana tuntuyan acara parantos katurkeun kalawan lulus lulus. Upami teh mah seueur kekirangan sareng kirang ngapunten dina pelaksanana atas namipun acara urang simkuring neda sihapunten. Atur nuhun sadaya pihak anu parantos ngajurang kana acara. Hapunten upami parantos kapanggahkeun semoga urang pungkas bae di acara ku sami-sami pangucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah.